aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat, assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon tetep jana salam, assalamualaikum. Salam-salaman di dia bang, salam dia kan kasalametan ieu mah neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab didinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Itu mah kalupasan tak bisa kalupasan. Aya bae tata ahli tasawuf kos kitu jasa. Mana suratna? Allah pakai surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cak malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ya. Ayo gue bantu. Dibalangkeun bae. Oh masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebalah bebeja ka sasanya. Moal. Tak deui jeung loba kos kitu jasa. Ya geus atuh balangkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadangin kudu ditukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salamat nurutan nyana ge assalamualaikum kejam malaikat tadi singko salam di blon tetep nyana salam assalamualaikum tulak cangkeng malaikat cek dina hatena moal jawab ku aing gadeuh tilu kali assalamualaikum ditowel maka singkut ngaguling ke neraka. Cak malaikat ampura, aduh ampura aing lain tengah jawab sikut aing ngomeh sia ya teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa tetep. Jadi eta make sikut dikitukeun doang trek manara tetap hampuran mereka hampura. Aduh ceknya dia sikut ngamuk ya kan. Aya we Gusti Allah. Jadi tetap selamat tah itu Islam.